Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dina danget ieu urang parantos di pasihan di waktu luang kangge ngajalankeun salah sahiji tugas urang nyata belajar. Insyaallah dina pertemuan pelajaran bahasa Sunda dinten ieu urang baris ngabahas ngeunaan ngawangun kecap rajekan. Naon ai kecap rajekan teh? Kecap rajekan nyaeta kata ulang. Dina bahasa Sunda disebutna kecap rajekan. Namun di dieu kecap rajekanna ditambahan akhiran an. Sapertos dina contoh. Coba aku hidup titenan eta contona. Ambil. Nah, aya kecap ambil tuluy dibuat dijieun jadi kecap rajekan jadi ambil ambilan. Nah, gampang kan? Nah, ke hidup baris kerjakeun pigawe seperti contoh nomor hiji dugikan nomor 10 ya didinya aya 10 kecap tuluy ku anjeun dirubah dijieun jadi kecap rajekan seperti dina contoh. Nah, nomor hiji Bapak contohkeun di imah jadi imah-imahan. Nah, itu gampang kan? Mungkin ku hidup tugasna dikumpulkan di Google Classroom anu parantos tersedia sakieu wae panjelasan ti Bapak mudah-mudahan tiasa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak akan menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Untuk tugas bahasa Sunda hari ini adalah kalian membuat kata ulang. Di situ ada contoh ambil. Kalian tinggal mengulang kata ambilnya, kemudian ditambahan akhiran an, jadi ambil-ambilan. Nah, gampang kan? Kemudian nanti kalian silakan kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Di situ ada 10 kata. Contoh nomor 1, imah. Kalian tinggal tambah kata imah lagi di akhiran an, jadi imah-imahan. Nah, insyaallah gampang kan? Selamat mengerjakan. Sampai berjumpa kembali nanti di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.